sama mana pakai jangan segala. Ingat, tadi simpen di mana? Di kamar meren. Mesti teangan. Tapi dah anger eueuh. Bukan mah. Kursi meren. Duh. Poho-poho teuing. Di mananya? Dicai. Geus di teangan can. Mesti teangan anger we eueuh. Di warung meren. Asisten ke warung enggak? Di jalan meren. Sejauh-jauh atuh Aji. Da kuring macan ka mana pisan. Tolong meren. Iya. Teangan ge anger eueuh. Di mananya? Oh, di pos ronda sugan aya. Lah, beki ngaco Ji. Susu gancang, bantuan neangan. Di kamar eueuh. Dicari eueuh. Di warung oge eueuh. Komo di jalan mah. Jeung deui di pos ronda ge eueuh deh. Kunaon mana Ji kalau ngahulang kitu? Buru bantuan neangan. Ari marane keur neangan naon? Sugan teh apa milu neangan teh? Ah, peda we bieu pas urang datang. Marane keur sararibu. Nya geus we kuring teh dibantuan neangan. Neangan naon kitu ku? Keur neangan kunci Aji. Oh, kunci. Ngomong atuh tita tadi. Kuring apal eta mah. Gimana Ji? Kira. Tara, kunci ieu lin. Moal aya tuh di teteangan daerah dieu mah. Kuncina ge gantung tuh na panto tita tadi. Lain kunci panto Aji. Lain kunci ieu. Oh, ari lain kunci ieu mah. Dieu urang manggih. Kuncina ngagoler di hareup teras. Alhamdulillah. Syukur atuh ari katingali mah Ji. Gak tuh sakedeungnya kurang cokotkeun heula. Tah, kunci ieu lain. Mal panggih di teteangan di dieu mah. Lain kunci Inggris Aji. Tapi kunci motor. Ah, mana mah sugan teh heueuh. Aduh, ngomong atuh ari kunci motor gitu. Kuring ge. Apa? Ah, henteu. Iraha kuring minjem motor manehna ge. Jadi teu apal kuncina di mana. Tah, bis lohor. Hayu, mending urang ke mushola heula. Asal can kamu sholat ayeuna mah. Jadi mau mungkin aya kunci di musola. Halah, lain rek nean kunci miku. Ieu teh di lohor. Sugan we lamun geus salat mah maneh jadi inget nyimpen kuncina di mana. Sugan teh kita neangan kunci kamu sholat. Ayo atuh, mana jadi imam ya Ji? Heeh, hayu. Allahu Akbar. Duh, karena ingat kunci teh aya di dapur. Nah, gue liat di meja. Ngobrol atuh rikeun salat mah bisi batal.
sabari nu ngabatalkeun salat salerosna seueur Allah salat ngan dina kitab Safinatun Najah salat anu ngabatalkeun kana salat teh di ayat 14 lantaran wakosna bilih urang teu cekap urang disingkat we di antawisna anu sok katinggal urang dina salat kadang-kadang teu terang padahal teh batal kitunya mana di antawisna anu ngabatalkeun salat teh nyaeta kusabab boga hadas. Tah urang kadu hadas kitunya nuju salat nah eta naon eta nya buang angin tah kitunya rek disengaja teu sengaja batal eta ya punya atawa anu kusabab najis lamun teu kaburu-buru dipikeun kitunya lamun teu buru diceun najisna urang eta jadi batal salat misalkan urang nuju salat Allahu akbar kepluk dina panangan aya tai cak-cak sugan eta teh buru-buru pas piceun kan piceun ulah eta batal tapi kumaha miceunna Allahu akbar kepluk namun garing eta ge nya tai cak-cakna tapi lamun basuh mah nya wayahna batal ai basuh mah da aya tapakan dina dikeun oge kitu nya eta atawa oge nu batalkeun salat teh urang ngucap saharkat atau saharap atau dua harap misalkan ya seedoh nuju salat di bumi anya di kamar pek tamu atau aya wargi Allahu akbar ketrok ceu bari namut pisaunya seedoh teh maca surat Alhamdulillahirabbil alamin rahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin maca surat naon surat qaf ta eta teh lamun ngabahasakeun ngabata naon masalah ngangkopkeun mangga ngamangakeun batal salatna kitunya atawa urang ngabatal salat di antawisna eta atau orang sholat kabuka aurat buru-buru kayak nama panjamana di rest area ngong adan langsung areureun ke rest area sholat beri make celana lepis gitunya make kaos anu ngepas teh ya ai pas sujud gitunya ketinggal kita liang teh gitunya pan ai marecet mah teu ketinggal tah dina eta teh kabuka aurat batal sholatna gitunya tapi justru eta anu teu apal urang sadayana kadang-kadang tidak menyadari bahwa anu ngabatalkeun salat teh diantawisna nyaeta kabuka aurat adina waktu salat mah jalema-jalema teh buru-buru aya dan ngong ada langsung salat tapi carana anu salat anu ditarima ku Gusti Allah kumaha tak salat Quran aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitunya sanyana salat teh naon ngajaga tina perbuatan keji sareng mungkar ta eta teh nu kumaha salatna adegeun salat anjeun aqimis shalah adegeun anjeun salat kitunya salat kumaha eta teh nyaeta salat anu syarat sah sareng rukunna dilaksanakeun gitunya kulantaran orang syarat sah rukunna kadang-kadang teu apal asal baca-bacaan oge gerak-gerakina alhamdulillah gitunya terus diasal salat oge gitunya tapi eta pelebah rukun sareng persyaratanna urang kieu kedah apa atuh kumaha cara apalna nya ngaji teh ya ngaos teh ya gitunya mudah-mudahan di antawisna eta anu ngabatalkeun salat urang tiasa ngajaga salat urang supaya urang kengeng naon anu tadi didalikeun ku Gusti Allah aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar nah salat teh osok sedekah osok salat osok rajin nu 5 waktu teu ketinggal nu 5 waktu teh rajin salat subuh lohor asar maghrib isya rajin tapi maksiat masih berjalan pemuda ini nama non STMJ salat terus maksiat jalan misalkannya tak eta teh kumaha berarti salatna can non salatna can aya syarat jeung rukun-rukunna anu teu apal teh ya tapi mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun salat kalawan syarat sah sareng rukunna terang jantan wisnu tadi teh nyata kabuka aurat aya najis atawa urang nuju gaduh hadas teu kengeng salat Marina ge sanggup ngobrol ieu mah peda we karek ingat ngobrol atuh jadi batal untung kuring mah teu ngobrol